sing yakin kade ya, sing yakin tuh ya orang ngeker di gedung PPKB guys tuh yang sopan ke mutasi kawaluyaan KKBB guys kagok teuing lieur aing mah prosedur aya nama lieur. Kita ngasihan nama itu pan formulir pengalihan data. oh mah teh ganti kakak weh ganti lanceuk itu meureun. Guys aya nu pernah di dia tuh pernah kan aya nu pernah teh ka dieu ngantri dia ya ngantri gitu 20429 di nama begitu guys. Taat pajak amat ya yang taat pajak ai protes ke pemerintah sing tararik ya sing tararik teh kritik dan pembangunan pajak mereka de omat bayar baru dah eta mah keur urang ti urang ingat keur urang ti urang lamun eta ge nu ngolola nu di luhurna balik bapana tapi orang mah geus ikutin prosedur kunaon tapi mobil beak kaleng pajak mah resikeun yang deket ngasikeun anak pilahkeun ka Samsat Padalarang gitu tinggal gitu berarti mah duitnya cermasnya paksakeun aing ngajual naon teh doma ali pamajikan dijual ku aing bae cincin pamajikan ukur dipake cincin kawin jual heula da ini di mana deui hampura we itu dipake heula gitu eta guys nya curhatan urang teh ayeuna nuhun geus kadengekeun sugan we atuh sing jadi motivasi sarumangat lah.